kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Tuluy ayeuna sanggeusna urang nyaho kana ilmu tauhid, kumaha cara mraktekeunana dina kahirupan sapopoe, dina kahirupan urang masing-masing. Sabab ari nu ngaranna bertauhid ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teh lain ngan sakadar nganyahokeun, lain ngan sakadar memahami, lain ngan sakadar mengalami secara pengalaman rohani, tapi oge kudu dijalankeun, kudu jadi laku dina kahirupan urang sapopoe. Nyatana kudu ngabukti dina tekad, dina ucap, jeung dina lampah urang masing-masing. Ta ayeuna lamun sacara praktekna, praktek ilmu tauhid teh meliputi berbagai macam bidang. Contohna saperti kahiji dina bidang akidah. Ari bertauhid secara akidah artina ente kudu yakin yen di sadaya alam teh hanya ada penguasa tunggal, nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakabeh nagara, sakabeh urusan, sakabeh makhluk aya di bawah kendalina Gusti Allah, aya di bawah kekuasaanna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartina eueuh kekuasaan anu leuwih berkuasa daripada kekuasaanna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eueuh pamerintahan anu leuwih luhur ti pamerintahanna Gusti Allah. Eueuh presiden, eueuh raja, eueuh wali, eueuh nabi anu leuwih agung, anu leuwih hebat tibatan Gusti Allah. Naon hartina? Hartina dina pamadegan ente ulah aya kultus individu. Ari kultus individu teh contona kumaha? Contona seperti Firaun. Firaun teh memandang dirina paling hebat, paling agung, paling mulia, paling luhur jeung sajabana. Nepi ka manehna ngangkat ka dirina sorangan menjadi Tuhan. Contohna deui saperti kaum Nasrani. Kaum Nasrani mengagung-agungkan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam secara berlebihan. Nepi ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ku kaum Nasrani dinobatkeun jadi Tuhan. Ta eta teh ngaranna kultus. Jadi mengagung-agungkan makhluk secara berlebihan, seolah-olah eta makhluk teh satara jeung Gusti Allah, bahkan seolah-olah eta makhluk teh leuwih agung tibatan Gusti Allah. Ayeuna lamun dina soal takdim jeung sasama makhluk, urang takdim ka indung bapa, orang takdim ka para guru, orang takdim ka para ulama, ka para aulia, ka para umaro, orang takdim ka Kangjeng Nabi jeung kanu sejen-sejena. Ta orang takdim ka eta kabehanana teh karena takdim ka Gusti Allah. Hartina orang takdim, orang hormat ka eta kabehan makhluk teh dalam rangka takdim, dalam rangka ngagungkeun jeung hormat ka Gusti Allah, lain dalam rangka mengkultuskan individu.
lain dalam rangka mengkultuskan makhluk gitu. Jadi lain takdimna anu bermasalah teh kaobanana anu bermasalah teh dina patekadanana. Loba jalma ngagung-ngagungkeun ka jalma anu sejenna anu berpangkat jeung sajabana dasarna lain takdim ka Gusti Allah. Aya nu cari muka, aya nu menjilat, aya udang di balik batu, aya kahayang jeung sajabana teu ngagung-ngagungkeun ka eta jalma. Eta ngaranna kultus individu bertentangan jeung tauhid ka Gusti Allah Subhanahu wa taala secara akidah gitu. Jadi sebagian tina cara menghormati Gusti Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menghormati makhluk ciptaanana. Sebagian tina cara ngamuliakeun Gusti Allah adalah dengan memuliakan makhluk anu dipika cinta. Nyata anu dipika cinta ku Gusti Allah. Saha anu dipika cinta ku Gusti Allah? Di antarana para nabi, para rasul, para wali, para ulama, jama-jama anu saroleh jeung sajabana. Itu paham? Jadi lain ngagungkeunana, lain takdimna, tapi patekadanana. Nu kadua, praktek tauhid secara ritual. Lamun praktek tauhid secara ritual mah gampang. Ente oge osok make kahiji nyata ngikrarkeun dua kalimah syahadat. Kadua ngadegkeun salat anu fardu nyaeta anu 5 waktu. Katilu ngaluarkeun zakat, aya zakat fitrah, aya zakat mal, aya zakat tijaroh. Kaopat puasa dina bulan Ramadan. Kalima munggah haji ka Baitullah ke jamaah anu mampu biayana, anu mampu di jalana. Eta praktek tauhid secara ritual anu wajibna. Nu katilu praktek tauhid secara intelektual. Lamun secara intelektual jamaah anu bertauhid teh nyaeta kudu daek nuntut ilmu, kudu daek nyupri pangarti. Ulah eureun diajar, ulah ngarasa enggeus nyaho, ulah ngarasa enggeus bisa, ulah ngarasa enggeus anggeus dina urusan menuntut ilmu jeung nyiar pangarti. Ulah eureun ngaji di poe ka poe, ti minggu ka minggu, ti bulan ka bulan, ti tahun ka tahun. Kapasitas intelektual ente sebagai manusia anu bertauhid ka Gusti Allah teh kudu meningkat. Sabab sabagian tina inti tauhid nyaeta melepaskan diri tina rasa kebergantungan ka makhluk. Rasa kebergantungan ente ka makhluk teh akan berkurang, akan lepas di antarana nyaeta seiring dengan bertambahna ilmu, seiring jeung meningkatna intelektualitas ente. Semakin ente pintar, maka ente akan semakin mandiri. Semakin ente mandiri, maka ente akan semakin merasa tidak butuh kepada orang lain. Disitulah lepasnya rasa kebergantungan ente ka batur. Coba ku ente tinggali dina sejarah peradaban manusia. Contoh misalnya di zaman primitif, manusia lamun di zaman primitif mah dielehkeun ku alam. Tak karena dikalahkan oleh alam, maka manusia pada zaman eta oba anu tungtungna nyembah ka alam.
aya nu nyembah kana batu, aya nu nyembah kana tangkal, aya nu nyembah kana gunung, aya nu nyembah laut jeung sajabana. Ta manusia di zaman eta eleh ku alam, salah satu faktorna nyaeta karena intelektualitasna rendah. Tenyaho cara mengatasi tangkal, tenyaho cara mengatasi laut, tenyaho cara mengatasi cuaca jeung sajabana. Tatina sagala tenyaho antupna manusia di zaman eta teh memandang dirina leuwih rendah tibatan alam, leuwih lemah tibatan alam. Jadi alam dipandang leuwih tinggi, leuwih kuat, leuwih hebat tibatan manusia. Jadi we nyembahna teh nyembah ke alam. Tuh seiring jeung berjalanna waktu, mangka ilmu pengetahuan jeung teknologi teh berkembang, mangka meningkatlah intelektualitasna nepi ka zaman orang ayeuna. Di zaman orang ayeuna mah alam teh bisa dielehkeun, bisa diatasi, sehingga zaman ayeuna mah alam dipandang lebih rendah daripada manusia, manusia lebih hebat daripada alam. Jadi termasuk akal lamun manusia nyembah ka pohon. Tah di zaman ayeuna sabab intelektualitasna meningkat, bisa mengatasi pohon, mengatasi pohon besar make senso, mengatasi gunung make beko, mengatasi laut make kapal, mengatasi udara make pesawat, mengatasi kemarau make rekayasa cuaca, make hujan buatan jeung sajabana. Jadi alam eleh ku manusia anu intelektualitasna tinggi. Da manusia anu intelektualna tinggi maka nyembahna lain ka alam tapi kanu nyiptakeun alam. Ari anu nyiptakeun alam moal dua moal telu pasti tunggal, sabab lamun aya pangeran leuwih ti hiji alam moal tercipta, sabab di antara pangeran teh parasia. Pangeran nu hiji hayang nyieun itu, pangeran nu kadua hayang nyieun ieu, pangeran nu katilu hayang nyieun itu. Jadi moal jadi parasia geus jadi dihancurkeun ku pangeran ku hiji jeung saterusna. Lamun aya pangeran leuwih ti hiji matak jalma anu pinter mah nyaho moal aya pangeran leuwih ti hiji pasti pangeran teh tunggal. Sabab tasuk akal lamun aya pangeran leuwih ti hiji matak dina agama Islam eueuh konsep trinitas, tilu pangeran. Jadi semakin tinggi intelektualitas ente akan semakin mudah untuk bertauhid. Hartina ilmu teh kaasup kana sabagian perkara anu nyampurnakeun kana tauhid. Eta bertauhid secara intelektual. Nu kaopat praktek tauhid secara akhlak. Lamun secara akhlak puncakna akhlak kerjama anu bertauhid teh nyaeta taholak bi akhlakillah, meneladani akhlakna Gusti Allah anu bisa diteladani. Contoh, lamun aya jalma doraka ka Gusti Allah, tuluy eta jalma tobat menta hampura ka Gusti Allah, ku Gusti Allah dihampura. Tayeuna lamun aya jalma dolim ka ente, tuluy eta jalma sadar kana kadolimanana, tuluy datang ka ente menta dihampura, tuluy ku ente eta jalma teh dihampura, tamang ka ente teh kaasup kana taholak bi akhlakillah,
maka ente teh geus mraktekkeun tauhid secara akhlak. Contohna deui Gusti Allah Maha berehan, rek nu iman rek nu teu iman kabehanana ku Gusti Allah dirizkian. Heuh. Jadi lamun aya jama datang ka ente seperti jama anu keur lapar datang ka ente minta dahar misalnya, tapi ente teu daek mere padahal ente teu boga daharon teh loba di imah, tapi ku ente teu dibere ku pedah eta jama teh agamana beda jeung ente. Lamun kitu mangka ente teh teu taholak bi ahlakilah. Heuh. Contohna deui Gusti Allah Maha Penolong. Tuluy ku sabab inget yen Gusti Allah Maha Penolong, ente teh daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah tanpa pamrih, tanpa minta bayaran, tanpa minta imbalan. Ta eta oge kasup kana taholak bi ahlakilah. Contohna deui pikiran kesorangan. Ayo wae diuapan. Jadi intina bertauhid secara akhlak teh nyaeta ente harus mencerminkan akhlak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu kalima bertauhid secara sosial. Samemna ente bertauhid secara sosial, ente kudu paham heula kana dimensi tauhid. Lamun secara dimensi tauhid teh bisa dimaknai secara vertikal, bisa dimaknai secara horizontal. Secara vertikal nyata berhubungan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala atawa disebut hablum minallah. Secara horizontal nyata berhubungan jeung sesama manusia atawa disebut hablum minanas. Ayeuna kumaha maknana secara vertikal jeung kumaha maknana secara horizontal. Secara vertikal tauhid bermakna ketunggalan, bermakna penghambaan, bermakna pengagungan jeung sumurah diri. Sedangkan secara horizontal tauhid bermakna kesatuan, bermakna pembebasan, bermakna persamaan. Tauhid secara sosial berarti mempraktekkan makna tauhid secara horizontal. Eta dalam hubungan anak jeung papada makhluk, khususnya jeung papada manusia. Cek tadi kahiji tauhid secara horizontal bermakna kesatuan. Dina makna kesatuan ente kudu jadi jama anu mempersatukan, ulah jadi jama anu memecah belah, ulah jadi jama anu ngadu domba jeung sajabana. Dina konteks individu hartina jagalah kesatuan tekad ucap lampah ente dina bener. Lamun dina konteks sosial mangka jagalah kesatuan umat. Lamun ente parasia jeung batur kudu bisa berdamai. Lamun ente beda jeung batur kudu bisa menghormati perbedaan. Lamun batur anu parasia ente kudu jadi bagian anu ngadamaikeun, ulah jadi bagian anu ngomporan. Nu kadua secara horizontal tauhid bermakna pembebasan. Di antara nyaeta bebas tina penindasan, bebas tina perbudakan, bebas tina penjajahan.
artina ente ulah nindas jeung ulah memperbudak jeung ulah ngajajah ka batur. Artina jama-jama anu ditindas, jama-jama anu dijajah, jama-jama anu diperbudak ku batur teh eta teh kudu dibela. Jadi kudu daek ngilu berjuang dina usaha-usaha membebaskan manusia tina perbudakan, tina penindasan jeung tina penjajahan. Nuka tilu, tauhid secara horizontal teh bermakna persamaan. Artina di hadapan hukum Gusti Allah semua manusia teh sama, semua manusia setara. Karena semuanya sama, maka ente kudu berlaku adil kasasaha. Adil ka diri sorangan, ka anak pamajikan, ka enung bapa, ka dulur, ka babaturan, ka tatangga, bahkan ka musuh. Ente teh kudu adil. Dina persamaan tidak boleh ada perbudakan, tidak boleh ada sistem kasta. Artina jama-jama anu diperbudak, jama-jama anu direndahkeun kamanusiaanana eta teh jama-jama anu ku urang kudu dibela. Eta tauhid secara sosial. Nu terakhir bertauhid secara estetik. Ari estetik teh nyata segala sesuatu anu memenuhi unsur keendahan, anu memenuhi unsur jamaliyah, anu loyob jeung aturan Gusti Allah. Cek hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Saestuna Gusti Allah kagungan sifat maha endah, mika cinta kaendahan. Lamun cek pepatah Jawa aya istilah memayu hayuning bawono. Artina kehadiran ente di ieu alam dunya kudu menambah endahna ieu alam dunya, ulah menambah rusakna ieu alam dunya. Ari kaendahan mah meliputi segala sesuatu. Contohna dina cara berpakaian, dina cara berbicara, dina cara berpenampilan, dina cara berdagang, bahkan dina cara membaca jeung menulis Al-Qur'an pun pan aya seni. Nah, dina menulis Al-Qur'an aya kaligrafi. Dina membaca Al-Qur'an aya bermacam-macam qiraah, aya qiraah syab'ah jeung sajabana. Teh bertauhid secara estetik. Jadi lamun ente memperindah hati, memperindah lisan, memperindah penampilan, memperindah akhlak, memperindah tempat tinggal, memperindah tempat dagang jeung sajabana anu teu bertentangan jeung aturan hukum Allah, taeta teh kaasup kana praktek tauhid secara estetik.